Sampurasun para mitra, kalintang bingana tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sarta acan urang abandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang neda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Nun Pangeran ulas asih dina danget ieu abdi-abdi sadaya sumujud ka anjeun. Abdi sadaya bade ngalenyepan pangandika Gusti. Mugi abdi sadaya tiasa ngaregepkeun sareng nglarapkeunana dina hirup sadidinten. Hatur nuhun ya Pangeran, paranda ieu disunkeun di lebet asmani Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Tanggung Waler. Dumasar kitab Jabur pasal 2. Sarengna nu janten puser pangnyepan urang nyaeta ayatna nu ka-10 sareng ka-11 anu umulna kieu. Kusabab kitu, para raja, masing daek ngarti. Kitu keneh anu nyerekel kakawasaan. Tarima ieu pepeling, sing ibadah ka Pangeran, kalawan sieun, geura sumujud ka mantena bari gumeter. Para mitra, saku nu parantos ningali film Spider-Man, tantos masih emut karena kecap di paman Ben ka Peter Parker. With great power comes great responsibility. Hartosna kakawasaan anu ageng teh nuntut tanggung jawab anu ageng oge. Langkung ageng kakawasaan, langkung ageng oge tanggung walerna. Sagala rupi penyalahgunaan kakawasaan atanapi kekuatan eces pisan teu saluyu sareng pangersa Gusti. Raja atanapi hakim teh jalma anu kagungan kakawasaan anu kacida ageungna. Maranehna tiasa nangtukeun nasib mangsa nu bakal datang sanajan nepi ka nyawa hiji jalma. Ku kituna aranjeunana dituntut janten wijaksana sareng sok muka diri kana nasehat sareng pangajaran anu bakal ngagedekeun kawicaksanaaanana. Aranjeunna oge kedah ngagunakeun kakawasaan eta pikeun ngalayanan Gusti kalayan satia. Dina kahirupan sadidinten seueur pisan jalmi anu miboga kakawasaan kana kahirupan sasama. Aranjeunana henteu kedah janten raja atanapi hakim, kolot, guru, pamimpin dina perusahaan atanapi lembaga oge miboga kawenangan anu tiasa mangaruhan nasib sareng mangsa nu bakal datang jalmi-jalmi di sabeudeureunnana. Saha wae urang, naon wae kalungguhan anu ku Gusti dipasrahkeun ka urang ayeuna. Hayu urang sadar karena panggilan pikeun ngagunakeun eta sadayana demi ngalayanan Gusti. Mugia sakumna kakawasaan sareng kawenangan anu dipasieun ka urang tiasa diamalkeun pikeun kamuliaan Gusti sareng tiasa janten berkah anu ngamajukeun karaharjaan kahirupan sesama. Hayu urang neudah. Hatur nuhun Gusti kangge pangnyepan danget ieu, mugi ku pangimpinan Roh Suci abdi-abdi tiasa janten wijaksana sarta kersa nampi nasehat sareng pangajaran Gusti. Kalayan naon wae kalungguhan anu ku Gusti dipasrahkeun ka sim abdi tiasa diamalkeun kanggo ngalayanan sareng ngagungkeun Gusti. Hatur nuhun nya Gusti, paranda ieu disambat sareng disunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu, pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka sanes magi ku cara kitu para mitra tos lubiung dina ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.